Kan abdi teh damel teh tos langkung ti 4 bulan. Tah ayeuna abdi teh acan we nampi bayaran. Tah maksud abdi ka dieu teh manawi ayeuna tos aya abdi bade nyandak. Kumargi kan abdi teh acan muli ka kampung. Nuhun mah hapunten ieu ge abi bingung. Kebon teh saprak diwiatkeun ka abi janten teu majeng-majeng. Tapi insyaallah enjing lah. Margi si kebon bade diical ku abi. Cin pamitos pajong ku abi dipasikeun nya ka Mang Amut sareng Salim. Nah diical, emangna tos wawartos kasih udana? Atos lati payun saur si Aa pamit teu sanggup wae mah ical we kebona margi si Aa mah wide ka Bandung. Oh gitu, nuhun atuh teh. Ya hapunten atuh nya. Nuhun geus sawios.